Wah aji kacau naon kacau aya jelema ieu mah aing mah wah aduh aji kacau kumaha tadi nama dunya teh rek aman aing hirup datang si ieu mah jadi kacau hirup aing kumaha kitu lainana aji budeg jelema teh boting saeur aing ge hosok lalajo dina YouTube budeg jadi anjing aing nya budeg moal mah cager-cager pika kiamat oge geus bibir hiji sia teh budeg aing nya budeg sia teh ka budeg anjing budeg kita nanya ke aing saha nu maot tadi kapangi anjing kapangi innalillahi wa inna ilaihi rajiun bapak maneh maot anjing peuh nu baheula anjing aing nyaho alah ubaran atuh kututut pasti gitu dah alah sarua sia teh baheula ge kitu aing nyaho tutut lebok anjing api-api konsen tuh duh api-api ngeregepkeun padahal mah dina otakna teh sepi da teu kadenge cirina teh baru keureun geranya ku sia tempo geranya tempo yang akan semua pangabaktos Gusti diterima bulan tuh cek aing oge anjing budak kene aing mah nyahoan budak anjing budak percuma Gusti mendingan meuli obeng rogok ceulina tuman naonana Gusti diterima lain naonana tuh alah meuli soder anjing kudu soder sia beura alah atawa neangan lap Gusti atawa tamang asupkeun kana ceulina hegere kita merong ka aing geranya merong minta tulung ka aing merong geranya tempo kuja bisi aing bisi bohong tempo merong ka aing geranya ning teu geranya merong gara-gara tempo geranya mera dibilang nepi ka 3 hiji 2 iya merong geranya merong ya cek aing oge anjing merong nyahoan aing ya aing mah nyahoan merong ya anjing aing teh nyahoan ngejauh dina YouTube anjing aing nyahoan siapa dina anjing anjing ini bau cubluk sesungut teh naon cenah cek dunungan teh tutut hakan ku sia anjing tutut hakan ku sia anjing balongna lebok alhamdulillah jadi aduh alhamdulillah taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum sasama umat Islam urang ayeuna tiasa ngalaksanakeun Idul Fitri balik deui kana kapitrian balik deui kana kasucian saparantosna urang puasa salami sasasi kumasia anjing kumasia amin mudah-mudahan amin aduh alah kudu kitu atuh urang teh nya kumasia sumuhun amin mudah-mudahan urang sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala kalaresan denten teh oge abdi teh ayeuna teh jadi ustad nya guguru ka Ustad Ayub nya eta Ustad Ayub teh doktor teh nya doktor eta teh Ustad Ayub teh nyaho dan nyaho is doktor Ustad Ayub teh lain bidan doktor Ustad Ayub teh lamun sia jadi ustad heug sia keur dakwah di panggung aya nu hajat sia keur assalamualaikum kabeneran aing ngaliwat panggung sia diragaji ku aing sia keur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aing mah dihandap gosrek tah kitu atuh ngadukung aja ngadukung naon si goblok ngadukung ya budak aduh
Mah balik anjing diuk anjing. Kulan teu ngomong. Kudu itu ngomong materi ku sia tah. Hakan anjing. Alhamdulillah ya Allah. Geus lohor deui. Ya anjing aing mecus di sangka bedug. Aduh, kabina-bina teuing itu. Aya naon nya ti Gusti? Heula. Mana nu lainna? Weh. Di mana wae sia? Ari sia kumaha? Kawas lain yang babaturan saya jeung aing teh beleguk. Naon? Ya, dengekeun apan sia jeung aing teh siapa pahit sama manis, siapa aja cilaka kari-kari sia kadia sesoranganan make polo goblok ai sia. Oh, Aing dikontrakan ku sia diantep. Kabina-bina teuing ari sia mah ari uwa. kenalkeun. Kabina-bina teuing ari uwa. Naon? Eta kunci kontrakan ku sia digubung. Apaan sih dik aing di jero goblok sia teh? Di mana tuh? Bina-bina teh mangkani aing hayang ngising. WC di luar. Kabayang ku sia aing guling ka sahan hayang ngising. Kesang leutik. Bina-bina teh aing digencet-gencet ku ping-ping gitu tah. Kabeneran aya topi sia diisingan ku aing. Ya daripada nak kerese. Goblok sia tapi aing. Aduh diting na juga WC. Bina-bina teh ulah kitu wari uwa. Aing ge teh aing teh wari wa dengekeun ku uwa. Aing teh panjemana teh sepapait sama manis wari uwa dengekeun sia teh kitu. Oh, anjing sia teh. Bina-bina teuing ari uwa. Nyeri hate aing teh wa. Hampura. Ada hampura teh ge ku aing. Anu sakali-kali deui nyawanya. Moal. Heeh. Cik keneh lebaran panjang urang teh wa ari uwa. Heeh, hayang dibom ku aing naon. Atuh sia di bom masih ge milu ka bom. Ai heuh poho. Nah dibom na ku peuyeum ku aing mah. Heeh, hayang beye sia teh. Heeh. Cik atuh ngararomong meuni jalan rempe itu. Coba. Itu make Hakan tutut ku sia anjing. Kabina-bina teuing sia teh ustad dina haum bade kieu. Heeh. Gini aya Gusti. Sugan teh aya Gusti di teh damang Gus. Gusti kitu anjing meuni Gus sia teh. Lain dah urang mah jeung dunungan geus deukeut. Ari ngomong naon oge moal naon. Nya karma aing teh napas pene. Heeh. Aya naon ieu teh Gus? Ya anjing meuni geuleuh aing. ke ditungtut. Meuni ka ditungtut kieu. Kieu. Pangna dikumpulkeun teh aya perlu. Nya aya perlu karena ono perlu dikumpulkeun. Nu gelo lain naon? Ramatuk lain naon ieu teh dikumpulkeun. Kaulah teh kautus ku raja nyata sareng Kakang Patih nyaeta rek init ka negara Amarta rek maehan hiji jelema ngaranna Gatot Kaca. Ai. Buset. Gatot Kaca. Oh,